Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku Allah ditaros Musa mun teh mah anjeun hayang mika hayang anjeun kami nyata Allah hoyong caket leuwih caket tibatan ucapan anjeun kana lisan anjeun leuwih caket tibatan kreteg hate anjeun kana hate anjeun leuwih caket tibatan soca panempo anjeun kana soca anjeun leuwih caket tibatan pangdangu anjeun kana cepil anjeun tah Allah teh leuwih caket ka urang teh lamun naon eta teh lamun anjeun paaksir saur Allah teh tobatkeun ku anjeun minas sholati ala Muhammad seueurkeun ngos shalawat ka junjungan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi para aulia Allah kakasih Allah seueur anu diangkat kawaliana teh ku nyeueurkeun shalawat ka junjungan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu salajengna ilam ayyuhal insan hanyahukeun ku anjeun ai manusia annan nafsal ammarata bisu'i sanya-nyana nafsu anu marintahkeun kana kagorengan iya a'dalaka eta teh musuh anjeun min iblis leuwih musuh tibatan iblis jadi nafsu teh anu aya dina diri urang eta anu merentahkeun ka urang kana kagorengan teh musuh leuwih musuh tibatan iblis nafsu anu aya dina diri urang teh menawi urang kadah tiasa ngendalikeun kana nafsu teh wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitan bihawan nafsi tapi cenah muatan kana eta nafsu teh naon iblisnya setan ku hawa nafsu kawaran hawa nafsu jeung syahwat jadi nafsu urang digoda ku iblis kahayang iblis teh bisa disubadanan urang upami urang teu tiasa ngolah kana nafsu urang ku iblisnya ditinggalikeun aya jalmi angkat kana beca ajengan jeung jami biasa empak kana beca nalika dina beca cek ajengan eta meuni geulis cek rencanana pan kiai na nyebutkeun geulis sagala rupa kumaha cek ajengan teh pan normal lalaki resep ningali nu geulis mah atuh gedag-gerak udag moal di udag mah naon sababna boga nafsu kudu dijaga jadi jalmi mah tiasa ninggal geulis hayang geulis ningali nu beunghar hayang beunghar ningali nu pangkat hayang pangkat ningali sagala wah teh hayang wajar manusia tapi dijaga nu bisa ngajaga naon nafsu rek jalan mana eta teh mencapaina narek jalan halal atau tapi jalan haram lamun teu ngaganggu kana nafsu sagala wae dilaprak hayang jalan haram teu kudu kawin zina we hayang jalan haram teu kudu usaha maling we hayang beunghar mah jadi sagala dihalalkeun sabab eta jelema teu ngaganggu kana teu bisa ngerem kana nafsuna ku setan teh dibungkulekeun sagala kanikmatan teh tapi dijaga urang hawa nafsu wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitan bi hawa nafsi wa syahwatiha setan cenah nagoda ka urang teh ku syahwat